ligi-ligi mawayang ngeunaan Ramayana jeung Mahabharata. Ieu bisa ditingali kumaha sumebarna wayang. Fungsi wayang sastra kabudayaan nyebarkeun agama di Indonesia, ritual kekabagjaan, mapak papanen atau tahun sareng ngaruat. Tokoh panokohan dina wayang Pandawa 5 aya Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Punakawan aya Cepot, Bagong, Petruk, Semar. Rupi-rupi wayang, wayang golek, macam-macam wayang aya wayang kulit, gending jeung basa sastra padalangan. Carios dina pintar